Miskolu darotin ari aya satimbang sirem minal imani tina iman. Jadi jalma anu geus asup neraka lamun aya imanan sok sagedes sirem oge sagedes sirem eta bakal kaluar tina nerakana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Kependak deui para santri sadaya sareng simkuring. Alhamdulillah tiasa ngaos deui nya ayeuna. Ayeuna dilajengkeun kana kitab Tanqihul Qawal bisarhil babul hadis. Masalah anu kalimana bab anu kalimana al babul khomisu ari bab anu kalimana pipadi latil imani eta tetep dina mertelakeun padilahna iman. Ayeuna padilahna iman teh naon cenah aya ayeuna dibahas naon ari ngaran iman. Iman teh kos kumaha lamun urang teu kieu berarti urang teh can iman tah. Qala parantos ngadawuh saha Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al imanu ari ngaran iman ma'rifatun eta nganyahokeun bil qalbi ku hate wa qaulun jeung ngucapkeun bil lisani ku lisan wa amalun jeung ngamalkeun bil arkani ku pirang-pirang padamelan kitu ari ngaran iman teh. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al imanu ari ngaran iman uryanun eta sitaranjang buligir ari ngaran iman teh cenah. Walibasuhu jeung ari pakeanana ieu iman ataqwa eta takwa. Wa zainatuhu jeung ari papaesna iman al haya'u eta era. Wa samratuhu jeung ari buahna iman al ilmu eta ilmu. Jadi lamun anu boga iman mah boga kaera gitu. Mantak lamun aya jelema boga kaera berarti eta jelema teh teu boga iman. Wa qala jeung pantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La imana henteu sampurna iman liman hiji jalma la amanata anu henteu jujur sahalahu ieu si jalma. Matak henteu sampurna hiji iman hiji jalma lamun eta jalma henteu jujur. Henteu kapercaya amanah teh. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu henteu iman saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh hatta yuhibbu sehingga mikaresep itu si jalma li akhihi ka dulurna itu si jalma ma ku perkara yuhibbu anu mikaresep itu si jalma li nafsihi kana dirina itu si jalma. Jadi nu boga iman mah pasti mikaresep ka dulurna ku perkara anu mikaresep si jalma teh ka dirina sorangan. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al imanu ari ngaran iman pisodril mukminina eta tetep dina hatena jalma anu mukmin. Wala yatumu jeung henteu sampurna naon al imanu iman ila bitamamil paroidi ku nyampurnakeunana angin ku nyampurnakeunana pirang-pirang kaparduan wasunani jeung pirang-pirang pasunatan. Wala yafsudu jeung teu rusak naon al imanu ieu iman ila bijuhudin angin ku nampik al paroido kana pirang-pirang kaparduan al paroidi kana pirang-pirang kaparduan wasunani jeung pirang-pirang pasunatan. Paman mangkari saning jalmana nakoso anu ngurangan ieu si jalma paridotan kana hiji pardu bigoiri juhudin kalawan teu nampik ukiba tah disiksa itu si jalma alaiha kusabab nguranganana kana itu kaparduan. Waman jeung ari saning jalmana atama anu nyampurnakeun ieu si jalma al paroido kana pirang-pirang kaparduan wajabat tah wajib lahu ka ieu si jalma naon al jannatu surga. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al imanu ari ngaran iman la yazidu eta henteu nambahan ieu iman walayan kusu jeung teu ngurangan ieu iman. Jadi iman mah teu nambahan teu ngurangan. Walakin tetapina lahu eta tetep bogana ieu iman hadun ari aya batasan. Aya ta'rifun tegasna aya patokan.
Bizikril ifradil furu'il imani ku nuturna wincikanana pirang-pirang cabangna ye iman. Paina koso tuluy lamun ngurangan itu si jama, papi maka kurang non haduhu batasna itu iman. Wa asluhu jeung ari asalna ieu iman syahadatun eta syahadat. An kana sanyanya tingkah jeung kalakuan la ilaha eta henteu aya di pangeran an wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah. Wahdahu bari sajina Gusti Allah la syarikah henteu aya anu ngarencangan lahu eta tetep ka Gusti Allah. Wa anna Muhammadan jeung yen saestuna Kanjeng Nabi Muhammad abduhu eta hambana Allah. Wa rasuluhu jeung utusan Allah. Wa iqamus sholati jeung ngadegeun kana salat wa itauz zakati jeung ngaluarkeun kana zakat. Wa shaumu ramadana jeung puasa dina bulan Ramadan wal hiju jeung munggah haji ka Baitullah. Wa gusul jinabati jeung mandi junub. Paman mangkarisaning jamana zada anu nambahan ye si jama pi hadihi dina hadna ye iman. Dina batasanana ye iman zada tambah naon hasanatuhu pirang-pirang kaalusanana ye iman. Waman jeung arisaning jamana nakoso anu ngurangan ye si jama pihi dina batasanana ye iman. Papihi ta eta tetep kurang dina batasanana. Waqala jeung pantos ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al imanu ari ngaran iman nisfani eta aya dua bagian. Panis pun mangka ari sabagian pisobri eta tetep dina sabar. Wanis pun jeung ari sabagian deui pisyukri eta tetep dina syukur. Waqala jeung pantos ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al imanu ari ngaran iman qayyidul patski eta pencegah kana ngabongohan, nyegah kana ngabongoh atau nyegah kana ngabunuh. Layap taku mangka ulah ngabunuh saha mukminun jama anu beriman. Waqala jeung parantos ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalaqo geus nyiptakeun saha Allah Gusti Allah al imana kana iman. Wahfahu jeung mapaesan Gusti Allahu kana ieu iman. Wa madahu jeung ngalem Gusti Allahu kana ieu iman bisama hati ku berehan wal hayai jeung ku era. Wa khalaqa jeung geus nyiptakeun saha Allah Gusti Allah al kufra kana kupur wa dzammahu jeung geus nyacad Gusti Allahu kana ieu kupur bil bukhli ku pelit atau ku pedit wal japai jeung ku bedegong. Jadi jelema anu bedegong jeung anu pedit mah cenah Gusti Allah teh nyiptakeun kupur. Kupur teh naon ingkar. Waqala jeung parantos ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala di mana-mana asub saha ahlul jannati ahli surga al jannata ka surga wa ahlun nari jeung asub ahli neraka annaro kana neraka amaro marentahkeun saha Allahu taala Gusti Allah taala bi ayakhruja kana yen kudu kaluar minan nari tina itu neraka sahaman jalma kana anu bukti ya si jalma pikol bihi eta tetep dina hatena itu si jalma miskolu zarotin ari aya satimbang sireum minal imani tina iman. Jadi jalma anu geus asup neraka lamun aya imanan sok sagdes sireum oge sagdes sireum eta bakal keluar tina narakana. Al babus sadis fi fadilatil wudu'i wallahu a'lam bissawab.